Ari sama tuh. Nyangkat lah. Wah, gaib ya. Gaib cacing cuma cacing ya. Aduh lah kokot teh mana wae atuh mah teh. Otak teuing teh. Jeung gaib dulu sih teh. Lah kumaha? Ayo mau bisa balik dah lah mah. Ampun, aya guna-guna sia teh. Nah, kumaha ieu? Ayo mah ieu. Tulungan Kan. atuh. Dah. Mujak. Bela. Mun bisa geus mantuan dewek. Kayak koeng dipuji na Facebook euy. Nah, taeun teh sia teh. Kamana we? Aing iga tong bari jeung muruk kesunu. Abadi jeung nafsu. manyun wae Nepi ka manyun ya teh. Rek teu manyun kumaha? Sia geunah ngigal aing ngigal dikeplos-keplos. Pilih kasih jang. Sia deui kitu ka aing. Naon aya Kang teh? Aing teh panlanceuk si dawala cing atuh. Teh mongkeun kadewasaan si laing teh ameh diajeun kudu jadi adi. Heula, heeh. Urang wi ayeuna mah embong. kieu ya tuh Si Cep tapi ka kitu. Cep ulah geus beuheung Cep. Nya, ulah neutreuk kade. Aing teh lanceuk. Guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Ayusna kitu. Aing teh lanceuk teh jan beke oge. Najan pegek oge ranceu. Heh? dan pelek Embong. Sok we asorangan ka itu la ilaha illallah sia eling ya. Eling cuk. Sadar kitu. Kukutan sia si dadang nepi ka kamarapan wae. Buak lain dadang dadi. Tadi. Oh, jadi dadang. si dari mah pantes jadi Pengen kita gacorna oman atuh. Aduh, sia. Aing teh teu bisa heureuy. Eueuh sia teh. Nya. Aing rek heureuy jeung si gareng sia eta mah ngulit bawang. Tara nyamuk jeung saya mah. Teu kaur ka senten saeutik jol main bedog sia eta mah. Oh, nya. Aing teh hayang heureuy, sieun pae. Nya. Aya panjang si laing mah geus nyaho ada tabeat dewe. Geus maner da. Pan urang mah geus solmed lin. Nya. Lir gula jeung amisna, lir kembang jeung sarina. Teuh eta. Gulana dewek. Sarina. Sari amisna si laing. Yo, eta. Kembangna dewek. Si laing keresek. Tuh, Jauh-jauh. gawe bareng urang ge euy. Nya. Asli. Geus sakokok. Siapa pahit? Ngan dina lebah tincakeun dina jaipong, teu sama manis, teu sabagja bisa menjawab. Geus sauyunan. Tah, pikeun nemogeun ka kopakan urang. Heeh. Urang ngahibur, urang Cijure. Tuh. Peupeurieun sia hese balik atuh ngahibur-ngahibur. Matak naon mun kitu? Kumaha we carana mah? Nya. Embong tah eta sia teh. Sia teh keur mah goreng patut kata mah goreng hate. Goreng akhlak. Suruh ka patut sia teh. Nya, duruk cupu teh. Jeung pikir ku si laing dawala aing ngaran-ngaran si laing rek ngagugat sawarga teh. Sia teh gablek saha? Gablek bekeng saha? Boga naon atuh. Kaos gede pangaruh sia. Nya. Dewek oge mantan RW mikir 2 kali. Tuh. Mantan RW di mana? Heuh cek di basana. Nah, sia tuh Angkat lanjut. tulul amal panjang lamunan. Nya. Cing cete cing karunya ka emak bapak pesiak dengek cete sabot si laing eueuh teh geus loba tamu anu datang. Masih mah. Nu ngala acara lain nu ngala acara. Nu rek neangan si laing dibejakeun ku bapak ku dewek ku si gareng si laing eueuh teh eueuh nu percaya. Sabab naon? Sabab dewek lanceuk si laing, bapak si laing. Kabeh oge katemblehan. Katempuhan butut amung. Mau. Masa kitu sia teh mah menepi. Sia teh pikir dina lebah dieu kahiji si laing teh ayeuna sajajar jeung nyelakakeun kula warga, kadua seolah-olah sia teh mengkek ti koro. Menciti karo. Mencit ti koro urang, mencit ti koro indung jeung bapak. Tuh. Sedangkeun lamun si laing doraka ti indung jeung bapak, cing inget mun di lembur kai randu, mun di leuweung kai dangdeur, dipake pamikul bengkung, dipake pangaret bingkeung, dipake suluh teruhai, matak balueung kanu niup, lir hirup cara gamparan, awak ditinjek beung dicekek paling untung mangi kokotor. Barukan. Doraka ti indung jadi bapak, nete semprek nincak semplak kitu salah ki lain. Tuh, madep jamuga. Ada doraka ku imah makara pribadi, sumuhun eta oge. Sarua kene. Kahartos ku aang kahartos. Harti. Niat pribadi si laing, tapi kulantaran si laing sarua sagetih jeung dewek, Sasus. sapegaran, sapandel jeung dewek, Eta. sadinasti, dinasti Semar. Sasora. Kan urang teh Semar Putra. Nya.
si lain ke bawah goreng sarua dewek oke ke bawah goreng sedangkan Pandawa teh nyaho Pandawa teh kakasih dewa Baru ada goreng mah geus nepi ka juragan Julisera geus dibere izin saya Widi gitu. mana suratna iya Boga suratnya. aya suratna Yo. Boga tadi suratnya. deudeu dibawa lagi ku aing teh harapan kebog teh nurut-nurut udah aya ieu tah mana iya Sacing ieu tah. heueuh tah tetep sanajan Yudhistira nepi ka kitu ka si laing tetep ranggenep si laing teh anu lian apaan Nya. bakal teu suka sabab setiap pro jeung kontra Aya aya nu resep aya anu teu Aya nu ngewa. aya nu asih aya nu ngewa Teu marukan. pikir tingali hanapeunana keamanan saha Bima Tuh. Arjuna Nakula Saderek Sadewa buyung eta teh Gitu kompakna. hah sakitu kompakna layeutna pikir ku si laing nepi ka kituna si laing teh kudu kaharti teuneun teh Neun letah. neuneun leta teh kudu satuangan akal jeung elingan kumaha lamun nyerenteng gunungan ka sia Yo. Udah jadi leuheung keneh anu ambek juragan Arjuna moal jadi sieun meureun Arjuna dina panggih jeung si laing oge paling oge nanaonan maneh Rawala itu tadi nge gitu. make jeung rek hajat ka sawarga naha teu neuleuh diri kula Yo. koek puk naon koek puk teh cidum mah pada Arjuna mah kitu andalemi tepatikeun juragan Arjuna mah eta lamun lanceukna si Dosar geus ngadat Oh. Aja si Beko mah. kuring kak dah so tong bujeng hingga ku polototna tong bujeng hingga ku ngomongna ku geremna ngarempot baol aing Matak sepor jantung. Yo. Danaonan sia Tak, marukana. sia rek mangkat ka sawarga sia rek ngawiurang aing dikisik cek wae dawala Gitu bakal. eta ka sia can ka aing Dah. Kumaha. sia ngajegna heueuh Bima rek naon sia Wallah. Wadi. wani ka aing wani aing Aduh. teu sieun ka aing henteu wani nya aingnya pada eueuh nya kitu aya mah deui Aya jenis nama biheung, ah. sok pikir can Gatot Kaca can Nakula can Sadewa Can antarja. can Antarja can Jakatawang can Haji Udin Lebih maju. saha teh bapak aing Aduh, ya. sok pikir ku si lain nah ada salah kuring lagi anjang sono silaturahmi heuh cing nguteuk sia teh saha pangkat saha Boga pangkat naon atuh mereka di pangkat RT oke mikir dua kali itu teh saha pangagung teh pangagung di negara serap ningali raja tiroka tiru alam legung nya ajrih marukan. ah muda kada dirina mah sarua jeung urang sarua naonna ai manehna manusia kuring oge sarua manusia dalin terong saha niumkeun sia salak saha ngan dina lebah dieu di dunya mah hukumna pasti setiap boga harta mah pasti aya serapna Bakal diajar. kahiji tina harta kadua tina pangkat katilu tina wanita Tuh, sok kumaha sia goreng patut aya pamajikanna geulis panggere orang serap nya bakal era ulang teh. hello kaget sok kitu urang cing euy ulah ras beung sia Ulah neutreu. si bisa dibukanya he gerak balik ke lembutan anu jauh Maraja. gerangan cik deui kana uteuk si lain sok gerang nginum cai goong main naon teh beling Kenal atuh. Da geus teu usum ayeuna. sapraptane pun Raden Bima lan Gatot Kaca anu ningali ti ketebihan Tuh, ieu ge. nyaeta ningali Dawala lan sasajingan Edas. Dok. bisaan kitu bari balem bisa ngerem Eh, lain aing ahmanya geuning kadenge ngahanaruan segitu ekstra. ya aduh aing jauh ngerempor gitu Teu teu puguh rasa we. cepot geuning itu anjir Bahaya. kalau ka tukang tinggali adunungan ka dieu Sudi Dawala bakal kacewit kulit bawa daging aing ieu Bakal kababawa atuh. lah anjir Bisa kumaha. kudu dipikasieun ku aing akhirnya datang juga aing nyajan lanceuk si laing dina sia salah aing mah rek kabela moal demi Allah aing mah Wah, ah naon salahna kuring teh oge hanyat ka ditu mun kitu kuring bangsa
Enggak dong. mungkin tuh kuring teh kriminal sok puak paok ai kieu mah da kuring mah ukur rek ini tungku bari jeung erek mapan acan heuh pan aya setiap erek teh bade cep setiap bade angkat Ada mios. ngemut kalebah dingin siji Simik. bener teuing jebot Yo. agan Lo. ulah kaget sia yang ulah nyika da kumaha jadinya sok kapayun celikna ai gitu kan Cing harapan gitu. teh sopan mah nya adi nongan lanceuk sudi lebah dieu mah mun lebah gajihan masuk ai dihareup Bakal pakareupna ieu bagaja. rea maing mah sia tapi tina teh Bakal kateuing. bohongan sia tingali paroman tinggal itu Budi nage beda. halisna geus keurung kitu kebayang ku sia sing eling dan ai teh geus nyieur proposal geus direka-reka basa teh ameh cair ku sia di kieu-kieu Ah, rek saendah-endahna basa aing oge pas dialungkeun proposal aing we mal diterima. moal terima Raden Arya Bima lan Gatot Kaca tumipa ing payunan dawala datang datang adema datang datang ademan ewo pakule ingan rana Bolo sembah pangabaktos kahunyuk juragan ageng miwah juragan anom diterima ku aing diterima atuh kasa sawala abdi kula lu kan Aya dunungan akang. juragan ageng nyangakeun semah abdi diu sia lan diu ieu abdi betul proposal diu diu ningali sia Proposal. agak nyangakeun semah diu meuneh yakin moal jauh bahasa teh moal da Manteu akang. sungut sia tak kitu teh Kelakuan. bade ka mana atrapi angkat di mana bade mulih di patros mulih di mana kulan montong rek basa-basi jeung aing Wah, aing teu suka mun basa-basi aya kitu salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat hawar-hawar beja luar yen ngabejakeun anak si Semar nu kadua rek unggah ka sawarga tuh. aing warek langsung percaya kudu seri kubukti waspada kunyata nya cek nyana lain cek lainna Tuh. nah bener syarek unggah ka sawarga laras ulah niat naon ka itu bade ngagugat Wah, hmm. power akang. ada ratu di jantung aing ieu Ya pasti atuh. ngandung harti bener dawala samohon kulan ngagugat naon ngagugatna iya margi pun bapak teh kantos cumarita nyarita naon naon lu sia akan blok akan sia akan sia aing mah pipilueun mah karep sia babangu sia tah matak sangat-sangatna leuweung mah leuwih sangat tibatan sungut Benar eta. doangna ku bedog mah sia sataun bisa lita ku sungut mah euy nyeri hate batur Oh, tapi kapuput umur paribasana ke bawah paeh tuh. siapa ngomongna sia teh Suaban teh teh. Aisyah mah ibu diuntun ngomong kemana karep mana teu nyambung sia teh pengen ge Mamawak. mermanakeun caritaan pun bapak wireh pun bapak teh cenah kula wadat sawarga menik loka kula wadat kumaha mun kula warga jadi abdi teh teu sawarga menik loka Tuh. tapi teh bade mermanakeun naha nya jeung naha aya bagian abdi ari sawarga menik loka teh dasar wong koclak sia dasar wong gendeng sampean koclak kunaon dalin kalapa abdi mah eueuy beulinya masih nama Banyol akang maksudna mah. jakeun koclak naon dari kalapa nah saha anu ngarekan sia kalapa muda goblok sia teh koclak teh gelo sia teh kurang saeunan Geupleut. garis miring Yang kawajit teh. yang kawajit kayak hubungan gelo jeung wajit naon teh ieu bahasa siroka ari wajit teh amis Amis. ai amis teh tina gula teh deket kana gelo jadi gelo teh Artina teh. ampun kota ke hati gitu langsung aja gelo gitu jadi jauh lah karena wajib muter lah Favorit. siapa yang ngudek atuh pelan ngudek dewa teh saha dewa teh pagagu sia kali-kali dulu dewa mohon lamun sia dulu dewa wakil kita kehidupan sia apa nyaho sia teh sasat hirup maneh dah
isuk henteu sore korek-korek cok bari jeung korek-korek cok jeung cok korek-korek Dahar ge sampai teh wong tegableng tuh wong malarat. wong melarat Ya. wong miskin Langsat lo. wong monyong Eta mantep. wong dengekeun lanceuk sia Dah. bawa dititah ku bapak sia henteu Wong offset. dititah ku dulur sia henteu ku tetangga sia henteu ku lanceuk sia demi Allah ting teu kan sing ngotot bawa tahu deui mah jadi Arab abdi montong sia Ulah. sing era sia warga masyarakat Amarta aing pejabat negara lamun sia rek ini itu kasawarga sarua jeung popokan kokotor kada beut aing Tuh. mikir kana keamanan kedawalan teu saeutik jelema nu rek asup ka ieu negara lain rek kajah negara Amarta tapi ieu teh pikeun nyangkalak maneh sabab aya desas-desus teu hade wirid lamun tea sisa jalma nu bisa nyekel sidawala tuta dihaturkeun ka raja Tiloka yakin Bang Ris bakal menang ganjaran Menang hadiah. oh eta teh iya Tuh. aing sakina Tuh, maruga. Kurawa datang kitu ta kabong broy ku ayeuna hadiah Nya, ku aya pang bibit. oh nya nuhun atuh kitu mah lain nuhun sia mikir Oh. moal agana pun lancek oge deudeuh ka dieu teh maksa abdi pikeun balik deui ayeuna abdi sanajan bari jeung ku salira ku bapak oge abdi teh moal era ku cai abdi mah era ku cai kumaha era ku cai dina mangsa cai turun ti luhur gunung di tengah jalan di Bandung teh kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah cai komo kuring manusia Yo, nya atuh. Lagi segitu tapau. Nyereuweul sia hukul sia Tuk truk tuh. rek rentas mah pategaran sia moal rek rentas mah moal pindah Power Roman. sia moal diijinan bae peduli teuing kuring mah niat sorangan ngalawan sakaing lain ngalawan di putaran baik lan di putaran baik kayak naon maksudna itu janji modern segala Kasang tukang. salira teh pejabat negara iya ayeuna ka kuring rek maehan dume kuring rek hanya ka sawarga iya abdi badaros juragan naon di negara Amarta nyata hiji negara hukum rek naroskeun pasal sabaraha aya sabaraha hiji rahajat rek ini di luar negara kudu nu ngaranna dipaehan Bicara. pasal sabaraha Tuh. Eta. ayat sabaraha Cobi. ayat teh Aya keterangan. mana melotot goblok sih teh Dudungan eta. aing bawa guring sih teh Kakak bawa. aing geus elap jeung sia binatang sia nyereng kaing lain masalah nyerang kuring mah naroskeun dan dia datang ke abdi teh di ala nyawa ku agan teh cacak nembe abdi bade mios aing teu suka ku sia urusan salira teu suka jeung suka mah da eta masalah relatif setiap di dunia aya pro jeung kontra yakin aya naon atuh kuring teh dosana kagan abdi teu ngalibatkeun juragan teu ngalibatkeun kolot teu ngalibatkeun lanceuk ieu mah urusan kuring pribadi hayang langsung ka itu Harap sorangan eta mah. teu mau anu lain-lain abdi mah teu mau muatan anu lain-lain bari jeung kuring teh ada ka itu teh moal rek goreng wibawa kumara negara Amarta moal sing julang ngapak teuing tamunya mah tong kasihanan agan angguran mah ongkosan abdi teh Biaya. teu hayang aing mah lagi Tuh. disudi aing mah lagi Mal rek suka. rek diacakeun mah pada sia moal rek diacakeun mah moal Mulai. binatang sia Wah. diwarah wae Pakai. bisa siak wae diijinan tapi syarat naon elehkeun aing Duh. elehkeun naon elehkeun aing dina gelut bu nepi ka kitu dewala dengar cadas cep Alam. tinggal di dunungan geus kilumnya keyulut ka sia mun dina domba mah kelas A super ngalawan domba kacang Nya beda reng-reng atuh. beda geuning lain sia mah sing reng-reng teu beunang hayang teh sarua jeung gelutna hayam pelung Ya. jeung hayam nu eueuh huluan pikir ku sia sia wani kaing lah sieun kunaon bae oge binatang sia deungeung sia tadi sia naon pelan alah Dikasih hule itu. dewala aing moal nulungan moal deui sia ka kitu blok kitu pengolah sia Ngeduriksakeun we. naon itu teh sagala hampang leungeun harung gampung sia kita pernah pamimpi deh binatang jadi ngomong nyerang sia binatang di putaran bro
nih akang. Gusti Mau di situ Agung. mah. Dah. Anu jajanak abdi magan. Asli demi Allah diri takukeun Bapak pikeun nyakot si dawala. Ya. Mun sia pipilueun nganung hati bakal menjadi musuh jeung atuh taja. Wah, Kopi tahun teh. Belum. awas ya. Kan. Don, Tapi ngabatin Profesor Agustusan. gitu ya. Sakiri mah. Aduh. Nah, ya. Di hiji sisi dunungan, di hiji sisi adi aing teh. Akang matak bingung atuh. Batak bingung karena dirina. Baing diberi kesempatan saya bikin cerita. Tuh. Rek ngaku kumua karena kaya ngaing. Moal. Hamu tak puntang pating paing. Sep kan we. Tuh. Lamunya mah bener sedep. Nya. Ngapolukarkeun siap ae. Pegang pati lalinunya sawarga Gunawi Ayu papatan pada pelaya Cangguan 14 negeri Temeluk Balung Bang abdi masuk. Ridho. Bismillah. Gua ngalawan sia. Dari lawan eureun abdi ieu mah. Ya. Nya ge abdi ngalawan pasti pakal pae. Aduh nah sia. Moal. Pangku we abdi pemodegan abdi. Ya, rek paduh we. Ma umur kali dua mah gerak kangenan. Binatang sia. Dibanting we. Oh, mangga. Wah. Wah. Wadah pecet sia. Matermu. Modar awak maneh. Oh, akang tulungan atuh. Dibanting-banting si dawala geprek dawala. Silaka. Wati. Renjo adisya rek manglawan keur sia. Moal kan moal. Marek mangkakeun. Duh, eta ju. Abdi ge sadar pun adi teh salah. Ada ulah kaleuwihan teuing atuh dijeng sia. Wani nya. Mun kongang mah aing wani walawan. Oh, Yung gede sih ulung. Bolos ya. Teu ganteng. ukulutus. Pelaku lampah anu teu nurut ka pemerintah negara. Balukar ti sia gitu. Akibatna. Modar awak maneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marancahan. Haji puji saya yang mana seperti Allah. Karun ciurai. Dawala bin Syamar. Bukit Cinjaya. Berkah. Nasi kuning. Nasi goreng. Bakakak, dokter dua ongko. Alah. Ieu. Jangan mau niat. Alhamdulillah sampai aing metu leuweung. Mati akang tuh. Dikersan. Kumaha karasana sia? Pelan parasana kumaha? Lah nuhun agan ah. Nuhun asa dipijit gratis ku agan. Ieu. Asa di message mana mana. Aing disangka pijit ku sia. Lain disangka ngeunaheun ieu teh. Asa dikretak abal-abal abdi teh. Anjir si dawala dulu. Oh, nyangka diterapi. Binatang. Kumaha sia? Rek peungas harapan sia. Moal. Edan. Kedes ya, pelan kadieu. Mangga, abi mah bager, mangga wae abi mah. Kedes ya. Hey. Deleng ku sia. Duh. Naon kan deleng teh? Ising sia. Kami telepat deleng teh nusuk nyekal wayang, dalang. Dalang kata mah. Oh, deleng. Lauk deleng kitu mah. Adalah situ. Ising. Antap lah kan makan ngajawab sada heuda ku kadenge wae ku aing lagi. Ngagokan. Hamu tak jotos dening kukupan cenaka. Ora dening ngobrol labuan ira. Teu sieun sia, saepkeun we. Bener, mohon. Wah. Iya. Modar, teu acan ieu. Hey. Kuat. Anjir. Di corona meuni karet si dawala eta. Ya, lita. Asup mah asup tapi teu metu ke jero teu keluar getih. Ya. Anjir. Wah. Hebat akang. Palingan si dawala sok mulian super magic gini. Super magic. Tuh jadi bakal. Siap. Siap make gaibnya. Hamu bakat dipuntang dibanding dini gelang cantara kirana. Ieu gelang dibanding ke gunung rugruk kerasa-kerasaan.
Kesieun sia, saepkeun. Bodar, da acan. Wah. Binatang. Anjir eta si dawala dulu. Teu kerel-kerel Kang. Buah ka Banten kamari meureun. Guru meureun. Sia nepi ka tempat tuh kitu kunaon sia. Lan teu kunaon. Ingat tuh. Goblok ilmu naon sia. Teu gaduh ilmu naon-naon abdi mah. Apaan ku akan oge? Mangga di payahan mangga apa sa kuring di tenggelan nyolongkrong ka hareup. Sok. Rek tuluy wae sainit bade. Deug. Kuring mah mau inca bali lahan. Kieu-kieu kitu-kitu. Ageuh pamadegan. Binatang beuki gede ulu we sia. Rahuta teh. Dot. Ramadaya ku sia dot. Sangka saing. Sia. Suri goblok. Belengnya. Blok. Baju kain disepak dengan itu. Beh, situ. Oh, ayo jauh. Udah beda teuing. Ditajong bola. Bola, naon? Sia, jadi kitu da bola. Aduh, Si bagi, naon jauh jewit teh? Jewit ku aing nyeri sama. Eta geus teu pae. Cecing. Sia minta jampe ke bapaknya. Henteu, gerak sia. Geuning eta. Cecingana. Mana minta buuknya? Jangan minta buuk. Di mana-mana oke lamun dulungan kaca dari Bang Ban. Sok minta buuk semar badanna ya. eta. Lakon-lakon kitu wae. Minta buuk sia. Henteu, gerak. Wah diheum-heum nya. Di zaman abasna kayak gitu sih teh. Gerak henteu, kuring mah. Nah, cobaan ku aku sih ku aing oge. Ku aing malin dicabut ke digunting ku aing ke badanna. Nepi ka aing di udak-udak karita, nepi ka Cimahi. Eta teh heueuh. Aduh, nya. Ingat tuh, Gatot Kaca itu. Hah? Gatot Kaca dia. Datang dulungan tuh. Loh, isi teh kemana nih? Tingalikeun hanya nyaho. Cing hayang nyaho. Gerak coba keluar Gatot Kaca. Tapi ka mana ka dijayan anjeun? Naon eta? Gelut jeung kaula. Gelut, iya. Nah, makanya gelut segala. Hayang nyaho nepi ka mana pangabis anjeun. Ulah. Jago tinju ieu teh. Lamun si laing nepi ka wawanian nu Gatot Kaca, sarua jeung orai nyampeurkeun paneungeul. Kade sia. Sing hati-hati. Jadi bisa ngelekeun Gatot Kaca tetep anjeun bakal menang izin. Mun teu bisa yakin anjeun bakal minimal gemep wal bakal kaalaman anjeun. Sae mangga paling sia teh rekoni wae cicing. Pot kan rek ka mana sia? Tuh, Reka di mana eta ka kaula? bela kasaha tah. Abi mah asa cair we proposal abi. Dia kitu kan siap. Asal eta manehna mah aduh. Ya ular berkepala dua masih ada begitu. Jangan pindah haluan manehna. Aing masih awe nu boga dunya aing mah. Ya. Tinggalikeun. Sing rido lamun ade maneh gemep. Hati mah teu merean aing dola. Pasti Kang atuh. Teuing aku masih awe lieur. Jadi singkir saya jauh. Mangga kita singkir. Badai nyerang atau diserang? Naon? Badai nyerang atau diserang? Nepi kana war kitu sia. Kanantang tuh. Serang kaulah. Ulan, serang kaulah. Mangga. Wah, aya geus. Hati-hati agan pe. Wah! Setan sia. Reuwas setan. Edas banyak jago reuwas. Aing ge manusia. Kena ku poho. Ulah pohoan atuh. Iceu satu. Sing racingeus tuh. Tapi ka sombong gitu. Agan! Naon? Sahabat abdi. Penyamatna. Paji kole we. Beres. Anjing sia. Ih, Gan, naon? Ieu proposal jisi keluar heula aing. Atuh, sabatai atuh. Udah nagan pe kayaknya. Wah! Iya. Sakit gegelan pe. Ya, Oh, katelas gitu kulitna geuleuh. kuat Akang. Iya atuh. Wah! Wah! Udah banting mah. Hey, kade Akang. Alah,
Naon? gelo eta gerakan dulu Wah. gerakan kalau ngampi najong kana dadang ngucat ka luhur bari muter kadiekeun Ya. dikaryakeun tah Kadi geus di dieu tah Ya, dikaryakeun deui dibalikeun deui kadi. di dieu uikeun ka dieu di dieu uikeun ka dieu Ya. kitu we wawi Pulang aja. kangkah jadinya na Ya. Pulang aja. untung na dikeresakeun kuring salamet kene hayangnya utamakan recehnya iya what gak what Tahan. 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 Ya. Raja Musti wika palamatan tentang wisanipun ambat di kaula Tuh. muter one Tuh. lu Akang tuh. dikumasakan dikepret wae lu hebat gerak bukan kepret eta mah Wah. kepret luar biasa kepret proposal iya Ya. proposal we. Ada. kepret Agustusan atuh jijik alah udang sia udang kuring moy anjir eta sidawala dulu Teu kerel-kerel. teu kerel sia teu kuring mah teu karasa naon-naon teu ingat hidup kuring tuh gepek dan teu Ya. Ya. binatang Sugan teu bonyok. teu sangka sia adi aing aya kitu Hebat akang. berarti tadi tadi dilan aing unggul Ya. ieu mah neuleunyaan asli ieu mah Wah, katingali di kieun akang tuh. pindah aing Wah. Aduh. naon sadeuleu aduh naon sia naon Aduh. naon sia naon Ya, jalwani we tuh mah. naon sia molotot ka aing ya burung palung bodong gelo adi aing Wah. nya ge sia beunghar harta gubuk ka akhirat goblok Aduh. Dikasih goblok sia adi aing gitu hade goreng oge. kurang ajarannya aing sia dok ongkor ka kaca aing ka sia pindah aing Bek bela ka adi ya. pindah dia kasih versi aing mah naon sia sia naon gede hulu sia rebeh Ya. awas sia aing awas udah aing awas anjing galak sia wani ka wani aing ada sia mung sia aing malah si kana malah awas naikeun baing awas dia we awas udah Aduh. teu sia eta deui sia sok ada sia mung pokok wani ka aing ani ada sia mung Aduh. awas ya Kalele we. tinggalikeun baik musik sia nor mangga Dikepret. udang sia penjilat udang sia Udang di jalan. udang nah gituan sia nanonan si cepot gilain cepot aing mau au nah jika anjing mau nak kasurupan di anjing tong nying sebudak ieu Oh. Tapi ka kitu jal. tapi kan dengar-dengar hulu kana patu satu sieu teh teu nyeri henteu da mau aduh geuning gedihan gincu ieu Kejar ke. tong heureuy sia aing nyawa sia teu kasurupan sia api-api da api-api ieu nyaan au tong nying sabudak ieu karunya
ieu abdi akinya. Pot euy. Ente. Tong asup bola yang, ya abah yang. Abah mau ieu. Au. Kan si kana balotong. Mangkaning tadi teh air rek nyairkeun proposal. Geuning kakak kasurupan ieu. Bodokeun. Ditipkeun ka abah mau. Abah mau mama nanti baheula oge. Mau kayak lapor. Kumaha sangkan cager ieu. Mau bisa cager kudu kalora duit. Cing ku aing dikepret. Dikepret si tegar kebek. Galantasan heula tuh. Aduh. Di mana ieu? Aduh, jahat. Si api-api. Naon kana api-api teh? Ya jual Eli gue jahat tuh. Naon kan? Sia teh kasurupan bi teh. Kasurupan? Ingatan sia dari di mana? Abi teh keur cai tadi teh. Aya di mana ieu? Tingali adi sia tegal kaula. Kunaon ada abi? Jual amnesia. Si api-api. Tapi api naon teh? Adi maneh rek unggah ka sawarga. Dicarek gurugul. Goblok sia. Neuk dicerek. Laku lampah nepi ka kitu goblok. Aduh, itu ten bosnya. Naon sia ka kitu? Naon? Lapu-lapu. Naon sia? Henteu. Kurang aja iya itu kan? Ya. Goblok sih teh. Aduh kada sia, ada goblok. Cek aing ke api, sampai 2000 bodoh tuh goblok. Awas ku aing. Tingalikeun sia. Omat teh si menang wala aing geus bisa make serak kasurupan deui. Pasti bakal kapangi. Atuh make jeung kitu, cing pirah, cing bener pamadaganana mana ka mana itu kan itu. Udah ka itu ka dieu. Binatang sia ku aing. Di putaran dona ku aing. Lelas ya. Anjir. Lelesian tuh. Kunaon? Kasih ke akan. Telegas si Ure teh Sule telegas. Makanya sih teh. No, dalam teh juralit le. Ya. Disebut leuleus, juralit leuleus. Dicinga. Joles lelesian. Kunaon syarot? Kaula disebat leuleus ke Sidawala. Juralit teh kaula teh bisa ngutekeun curug acan. Kumaha? Binatang. Tepakeun ka aing hayang. Kitu? Iya. Leles. Kunaon ya? Jelema jagung gede labu aing ampul-ampulan. Geuning kuring mah teu, ada kokot dalang dua atuh. Mun kitu 3. Alah. Dah. Kunaon teh? Teuing. Eta bisa disebut leuleus juralit we. Agan? Sasajiga. Kunaon? Leuleus aing. Bujang hinga kanang tuh bisa ngutekeun curug acan. Fatir. Ari kanyut. Jing sia. Mana we ngomongna teh? Oh, penasaran aing tuh. Eta Sidawala sia goblok ilmu di mana kitu Dawala? Di teuing teh apa? Aya nu hong tina hate disebutkeun leuleus juralit teh leuleus. Anjir, mun aing goblok ilmu kitu Dawala, suka bunga aing beungar. Beungar naon goblok ilmu kitu? Heuh eta ilmu. Ya. Sajedung mah tuh sakecap nyata. Nyebut leuleus juralit leuleus kabayang ku aing mah. Nah. Teu goblok hata ge suka bunga. Suka bunga kumaha? Pikir ku si laing. Lamun teh dewe ka pasar, kudu mawa duit, mawa karung cing loba. Bodena jiga mang minta buah. Teu meunang, bisa meuli, teu meunang. Teu boga duit. Ya. Mang leuleus mang, juralit. Dapetan buahna ku aing. Ya di pulungan. Pikir ku sia. Heeh. Aya awewe geulis. Dik kumaha. Neng, boga teh kakak. Henteu. Ya. Leuleus neng, juralit. Pangku ku aing. Wo rek di Bawakeun poek. naon? Tang tuh dicangan. Dan niatna ge goreng kitu atuh da malaksana bae oge. Wali Jabah. Wali Jabah. Sia sacidung matuk kitu sakecap nyata Dawala. Kunaon sia? Kunaon teh? Aing nepi ka leuleus eueuh tangan pangawasa. Eta sugan. Nu kadangu naon? Leuleus aing dibejakeun ku saleuleus juralit aing leuleus. Tot ramot teh waji. Kumaha sia? Leuleus kaula oge. Rasakeun ku sampean. Lamun teh jadi rahayata teh beda seperti anjeun kieu. Seperti aing kumaha? Kieu teh tangan pangawasa.
leles dir kapuk kaum ibunan kapas kaujanan teu aya tangan pangawasa si lain selaku pejabat lamun nempo rakyat seperti kieu dipaehan paeh dihirupan hirup marek tega karet kitunya bentik curug balas nunjuk capetang balas nyarita karahayat ukur nitah jeung miwarang tapi ka aya rakyat tegablek pangawasa kieu tangan pangawasa anu teu mana si lain nepi ka samemena selaku pejabat hare-hare dalam teh aku sebagai pejabat napa sia kieu ku aing dipaehan bisa dihirupan oge bisa tah dina mangsa si lain karahayat anu kekayaan kieu hati nurani sia ke di mana sosok pamimpin anu sareng jadi gunung pangauban sagalana pananggehan hamba-hamba rakyat teh di mana pernah nak ngancikna nah teh ningali dicadwal ku Kanjeng Nabi Muhammad ngalewatan perkara sidik tablek amanah jeung patonahna waduh pikir deh karena badinya Bim emot deui ulah juragan ku Bim cicing sia aing mah tuktek jeung hatena Bim mah ukur alamat ngaran asmana wungkul tapi aya Nur Muhammad na hate maneh anu teu bisa dibohongan teu bisa diajak bohong sareulana ngarumasakeun jujur lamun teh salah pasti salah tardaikeun dinyo balikeun deui kana padekan mimitina jadina anjeun jadi pejabat teh demi negara demi bangsa teh mana realisasina bukti ku ayana si lain jadi pejabat teh geus aya kemajuan negara jeung bangsa aya teh perubahanana aya teh progresna lamun eueuh niat naon maneh jadi kerja jadi pejabat teh nah niatna mimpin negeri ngolah negara teh nah sia teh rek bener-bener jadi mediator sakan jadi bisa nepikeun amanah rakyat atawa sia hayang ngabeungharkeun diri sorangan eta bae dikasia tadi leudeul ku aing teh mana geuning jauh kana orientasina kana keamanan rakyat teh datang ka itu ka dieu diheong-heong geus saeutik tukang beca tukang delman kat sepak jeung kadupak ku ayana sia dikawa itu ieu keun aya kepentingan anu mendesak mata urgensina aya tapi lamun teh manun teh mata kulit kitu-kitu jadi we jigana somong jadi we jigana teh mung wawu jeung rahayat gila hormat panteluyu jeung kayaan anjeun keur butuh kana suara rakyat teu pantes nah teh balik teh ingat kana kampanye baheula panginitan demi rahayat dibelaan apluk-aplukan kaum kampung dibelaan aprak-aprakan kaum pedesaan muluk janji anjeun keur kampanye tapi geus jadi mana si aprak-aprakan ka desa geus teu bukti na kalaka ucang angge dina kursi curaling jadi bangsat ada panyangleungeun benar pikir kana badinya nu matak aing teh suka nenjo hiji pejabat anu jadi pejabat anu borangan aing borangan teh sieun pengkhianat bangsa sieun lain sieun ku jurik lain sieun uka-uka tapi sieun jadi sieun teu beunghar sieun telaga sawah sieun teu gablek imah gedong dina loba kasieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sarupa cara tungtungna ngagasak duit negara ngagasak duit rakyat ngagasak dana hibah ngagasak bantuan sosial dihakan ku sia kabeh anjing kalau diremus lain ngomong orasi ulah dibarengan ku kasar anjing lah kelapa anjing lutak letak kadunungan aya we rakyat anu nempo ngagogog pan anjing teh miuni anjing teh kitu tah kula pas seperti kitu sarua jeung nyodekaan karya-karya karuhun anu parantos ngantul tingali karuhun penghargaan pahlawan dibelaan pae poso ninggalkeun anak pamajikan di lembur pikeun nyokot hak ka mereka di dalam jajahan nah Aisyah kalaka diruruji teh mah cai teh nu kieu patut disiksa dikakayakeun nata nenjo ieu teh aya rasa nata nenjo ieu teh aya kulawarga mana rasa si lain ngajar kuring pangkat teh acan ngajar kuring kula rasana mah sarua ge si lain sacika sabasa di dituna utek tongo ulang tagarong peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna kabeh pujeun hungkul alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji kaungan Allah nu ngurus sadaya alam setiap sadaya puji oh sesakeun tapi nahan nu kieu patut dihina kabena-bena teuing salahana menteuy tungtungna aja teh kalimpudan ubudunya kapindingan kahijaban kelatan sia loba harta jeung banda kawawai ku jabatan katumpangan dunya sia kabebene teuy dina pejabat seperti anjeun anu kitu ngabalukarkeun krisis kepercayaan ke rakyat buktina naon rakyat dina kerja bakti jalangir dina gotong royong popoloton tapi datang bantuan tiluhur pahayang-hayang jeung parontok-rontok paulah-ulah nah sia kitu tah
Kor ieu ka aing sih teh. Beberapa kalanceng ge. Iraha rek majuna kerasok. Antara pemerintah jeung rakyat pakia-kia. Patongong-tongong. Patoja anu temahna lain negara maju tapi negara beuki mundur jeung mundur. Diawut-awutan. Kerajaan bebelian diapkeun hargana. Nya. Harga 200 juta dibejakeun ke umum 2 miliar. Sorobot anjing heuh. Supermasif. Nah nu kitu teh nyentuh kana hate rakyat kitu. Hianat. Da ngahianat teh. Nyeri. Bari jeung sia teh digaji ku rakyat. Keur mah digaji ku rakyat nipu ongkoh teu beda ti juragan ditipu ku babuna. Babuna ku aing diparaban, dibere gaji, geus kitu dibere THR, geus kitu si eta ngebangsat goblok teh. Yo. Nu matak rakyat bakal ngajieun reaksi nu teu hade ka sia teh da bohongan sia dipancing wae atuh da. Dipirucaan. Bohong diunga. Nya atuh da. Bener dewa lah. Kenyalahan teh. Geus transparansi ayeuna mah. Zaman terbuka aya. Geus palinter rakyat geus teu butuh kana janji tapi bukti. Butuh kenyataan aya nama. Kecontohan ku bapak aing euy. Transparansi kitu ieu anggaran kitu ka dieu. Keterbukaan teh. Diebreh-ebrehkeun. Nya. Rakyat asa ngilu rapat. Go Heeh. marukana. Tapi keur dicerca we kitu kieu ge. Pada Di ngeudeung dunya mah kitu pro jeung kontra. pro kontra mah aya wae. Tapi tetep tempo objektivitasna ulah subjektivitasna ulah demoh dumeh nempona teh dumeh urang nyaah naungkut tempo heula anggar gaweana mah. Tempo heula gaweana. Gaweana. Heeh. Rumah saya. Rumah saya. Rumah saya. Ya, lamun geus rumah saya kumaha? Lamun geus rumah saya aing rek hijrah. Rek hijrah, ya. Rumah sakeun yen hirup aing salah. Eta. Tapi keur manusia aya hak pikeun husnul khotimah alus nurungakeun. Oke tuh, ya. Jadi aing balik pikir aing. Tuh. Rumah sahampura dawala. Sok aya kitu mah. Raden Bima dadak sakala hudang deui tina leuleusna. Ieu gitu. Aing lain dicagerkeun ku sia. Dicagerkeun aing teh kulantaran aing eling yen aing teh teu boga naon-naon muhun dawala. Tuh. Bagja sia. Kan? Naon? Ilmu ti abdi teh teh. Wah. Doli aku. Sae agan. Geun hayang sae naon? Gentos kalep nama kota pakai kopiah kan. Ya. Cagerkeun anak aing rek balik. Hiji oge aka Ingki gitu. mau hiji oge. Nya. Nya. Aria kumaha Gatot Kaca? Ngalempreh kene we tuh. Gede hulu keneh tuh dah. Boga rasa keamanan teu nyaho pilih tanding sudah lawan pernah eleh hirupna teu nyaho gedeung dengar cadas jeung kuring. Kena kana batuuna. Rasa maneh kaituna. Ya. Jumago Adikku. cager siling. Wah. Kemudian tuh. Mecak di kaula sekali. Ya. Ada syarat. Gelut di kaula. Sewa. Sarawe jeung gulungan anjing kedempet. Nya. Ngait kene. Usik-usik ulah mandi udah sia. Leles. Beres deui oman tuh. Naon jeung nangkeup? Nya siling ke dewek. Aya ka Naonnya? Hayang aing boga bandera. nya. Hayang. Aya kitu. Hayang. Cing wala. Rojong aing teh hayang cair proposal deh. Maksudna naon? Ya. Bima ku selain dicagerkeun, tah ikut aing cagerkeun. Dewek nu ngomong cagerna, tah si dewek dina hate. Anu ngagarentesna. Ameh aya ka aing teh. Rada ngajeng. Nya. Ngaraya Kayak unggah tahu teh meureun aing datang itu mah proposal teh cair wae. nya. Kitu we, keur belarea aing mah keur sorangan dewe. Paman. Hayang disebut anom cepot aing teh. Sampai ka nyancing. Kabita ku anu oman. Kan? Nah. Ye, salaresna. Lamun dipake sombong mah ku kuring, si dawala kitu teh nyaeta ilmu mati kuring teh. Anu nya. Jadi aku we. Can naon-naon ge ya. Oh, sia lain Asia. Mun kudu dibejakeun ku kuring mah. Geuning buktina ngalempreh dari tangan penguasa. Ya. Hayang cager. Ya hoyong, bener. Ya. Cager. Cager. Loh. Buru di situ nah teh. Enggak di. Cager. Loh. Lembutan anu jauh. Oh.
anu anggang gerak datang cager blok oh dah gininya waduh luar biasa percaya eta kurang percaya nepi ka kurang percaya can sidik meureun oh jeung cengkeh teu percaya euy cenah tong ngiceupan sih sebeja deui ge hayang deui dor leles mana kanjut atuh teh bau pisan goblok tuh bawang teh leles wah begitu dong karasa sarawe jeung ngajarkeun nipu aing dilanceuk obat ampun cepot ampun ya bisa ku dewek berampun tapi naon syarat naon proposal cairkeun siap cager kena kaula sok cager cager lah cager geuning acan antos kedap ya ruming ya teret lebih ka bawang-bawang pisan saya dah lah ieu kumaha teh nu sampai kayaknya jadi cager cager oh ngawi lahe ngawi genu cager oh hebat nuhun pisan gua mah dipandang ku kalau sebelah mata maneh jangan lemah kumaha geuning patok bulu usi madu saha anjeun ya oh sabenerna kieu jang wah nya imitina ye kurang guar sejarah saresna ai cepot teh nyuk ceruk galur teh di Batak kita paduli karuhun anjeun teh Siliwangi tanjung Batak deukeut ai kurun kuring mah Silitonga Siliwangi jeung Silitonga Sili Asyaan kebayanana ieu teh benar gitu margana nu matak adalah badi teh urang teh dulur jeung baraya ulah aya sekat setiap dulur jeung baraya ulah aya sekat samarga jadi ieu teh kuring cepot jeung geus kata sarua keneh maksudna lir tangkal teureub jeung keleuwih mungguh eueuh bedana ngan aya beda jeung beda deui sabab naon sabab lamun agan ngadahar uyah kumaha rasana nya asin kuring oge asin teu amis sami jadi kuring teh anjeun teh kuring jeung anjeunna keneh betul aku adalah engkau adalah bahan bala-bala sanesna engkol laras bala mah engkau teh Aslina mah waduh eta ilmu teh eta turun temurun nya diturun kita kuring mah tara buja beja ai sidawal mah jual betus ngomong ngan kulantaran kuring diusik-usik wae ku salira nya dibukakeun we ku kuring oh kapaksa waduh hebat pisan eta ilmu hebat nya sabaraha lami puasana kayak gitu naonnya leuwih regreg lamun kaget kaca gaduh ilmu sejenuh mah teu sakacap nyatak kitu oh hayangnya ya keun ai masalah hayang mah ku kuring mah moal dipeditkeun masalah ilmu eta teh jaatnya korek asli asal syarat we cairkeun proposal heueuh siap bari 900 juta kaula anjir wah akang tah beres kana ada lagi dangdut pandabekeun wayang kaula wah siap beres akang tah dalang saha sok bebas masalira oke siap tabuh nana jadi hayang ilmu ieu hoyong ilmu ieu kena sabaraha lami puasana teu dipuasaan da geus dibeuli ku kuring geus ditirakatan nu penting salira syaratna ya syaratna kudu apal sakalimah ieu ayat sadeng naon sakali ngadenge teh kudu apal langsung guru cangkem teu bisa dibalikan oh kitu nya jeung mapatkeun ieu ilmu teh kudu bari joget tuh mapatkeun ieu ilmu teh kudu bari joget guru cangkem kumaha kata-katana hong awi laheng wah awi genep pitaliun merdeka bari gigal kumaha gigalna kieu contohan heula tuh jiga PBBW nya hong awi laheng awi genep pitaliun merdeka leuleus kali teh nah jika heureuy buktikeun ka mama ieu sok mama teh buktikeun ka guru aku guru teh siap ngangkeun guru kaula ci sok
Ngaku guru mantu. Guru bari joget. Ya. Siap lah. Jika tadi berbaris nuhun. Hong awilah heng awi geno pitaliun. Merdeka, merdeka, merdeka. Leles. Wah! Apa? Obat. Mati Wah. Gusti Maha Guru. Uluh, murid tersangka. Jauh metu. Aduh dipandang heureuk tah di dieu jang ulah omong-omongna geus ditawajuhan hidup teh cu. Nuhun Maha Guru, nuhun Maha Guru. Tersangka jika heureuk tapi geuning metu kasep. Umat proposal cairkeun siap. Mangga. Mangga. Cageurkeun amang kasep. Kumaha cageurkeunana nu bieu deui. Nu bieu deui ngan turuna cager. Kitu nya siap. Hong awilah heng awi genu pitaliun. Merdeka, merdeka, merdeka. Leles alah. Ada leles, aduh leles ini gini. Alah, cager, cager ni. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Tah di dia ulah sama ngomong ayeuna. Ulah suaban. Obat nuhun Maha Guru. Sami-sami jang murid. Aduh. Omat proposal Agustusan siap. Bari tahun ayeuna jeung tahun lupayeun kumaha bakal dicairkeun. Ayeuna we heula. Ngirit-ngirit heula. Nu ayeuna we cairkeun. Bagja luar biasa Maha Guru. Duh. Naon seuri aing boga murid jago. Wah. Naon agan dawala, naon tong sombong sia. Saguru saya ulah ganggu di kaula. Aing geus gablek ilmu eta. Kamu naon sajiru matu saja piata. Hayang ngasaan sia, anu tama sia. Om awilah heng awi genu pitaliun. Merdeka, merdeka, merdeka. Leles. Nasi dawala bantu. Naon ya ka? Makanya noel krokel cokor. Ih, ngeles. Tapi ambil leus. Coba dawale bono. Tapi ambil leus goblok sini. Allah. Aden, tong sia ngomong da cek oge Aden. Aduh. Ulah suaban. Ya teh wae kitu we dihandapkeun. Alah, punten Maha Guru. Kau mendapatkan kasih dawala nama guru ge beunang. Pan frekuensi. Adi sepak guru di telaci sepak guru kitu nya. Ampura kaula. Teu naon jang. Sapujaran. Hong awilah heng awi genu pitaliun. Merdeka, merdeka, merdeka. Cager alhamdulillah. Ya, jauh kuniang we. Geus goblok teh. Ulah nipu cicing sia. Keun main beri mah proposal cair heula geus main lompat teh. Ya. Saya tak begitu we. Luar biasa. Tanda teuing Paman Arjuna mah teu suka pungah lamun teak kaula. Boga ieu ilmu, moal teu kabitaeun. Watos yang bibir guru sok. Suping ka tumaritis. Ya. Nyana hayam camani we dua. Siap mah. Pemastik kasahyang tumampara. Tuh, ieu ge. Barang kayaan ieu Gatot Kacandawala lan sasajingga. Teka tebihan rentang-rentang aya tenawa jangkung gede anu ngahajak ngilarian nawala. Jok ajok aya patempatan. Kalayan maksad bade nyangkala dawala teh. Hai. Lu. Ora. Ya. Pasukan. Nyatuh si dawala teh make kopea. Oh, eta. Kenawa dawala. Naon deui kerengan maka kuring cek aing geus viral sia juring. Geus FYP. Murid, siapa guru? Tinggal di nawa minta supaya di amankeun ieu penjagaan. Siap. Kapokeun diukna. Dawala abdi karokeun diukna. Siap. Hayang teuing aing kabongkar si cepot. Koculungan ku aing mah. Ada pe agang ini. Dong dibongkar atuh. Keke sia ngasaan. Aduh, jangan emosi. Naon mah guru, naon mah guru henteu. Aduh. Teu sopan pagitan murid payun teh naon, Rit? Aduh. Alasan mah guru pada payun tiris, sok yang payun. Ya. Siap, Pak Guru, siap. Bala. Punten mah gurunya, sok teu naon. Ulah kaget ponggawa. Ulah kaget euy. Ya, ka dieu hege hosa.
Wah, disangka ngaran dawala teh geuning bang kieu awakna. Mana eta payun? Lain eta tuh rupang tukangna. Depak tukang dan ujung tuh. Eta dawala teh. Heeh. Nah juga uncuing. Nu hareup nepi ka jiga softek. Goblok. Dianggap softek kan. Diuk. Sugar teh ieu lain ieu mah aya ge karek nyaho karek nempo beungeutna. Wala. Pasukan di mana? Di Pangkar Gusti. Parantos ningker di Padebatan. Ulah kaget Ponggawa. Kade murid siap teu. Sakumaha rongkahna ieu kejadian. Kaulah gablek ilmu hong awi lain awi geno. Siap. Kade. Cawe di papaliran di mana? Acan di Bangban. Ya, siap bagus. Ya. Ponggawa. Anda siapa halnya? Hah? Sangaran maneh wong kumis tebel. Ngaran kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca? Gatot Kaca. Ai maneh saha he? Wong kumis tiga lele. Saha kitu heuh ka maneh? Kakak kita. Ngaran kuring cepot wong germo. Anjing ini. Moina we karep ceblek teh. Mun teu salah tukangan anjeun tawala, memang teu salah. Ya. Ya, Gatot Kaca. Saha aing kadur wiksa. Aing pemburu hadiah. Kula ngadenge beja si sahaja mah anu bisa nyetorkeun dawala hirupna paehna. Kahiyang pati-pati jagatnata yakin bakal menang ganjaran di sawarga manikloka. Ku kituna meta diparinkeun ka di kula. Hah? Pindah manusia. Nah, begitu. Katanya sampai kalau lurah tangan ke dalam kamar. Ai gitu? Wah, polisi Gusti. Kasieu aing. Aya polisi. Wah, kasieu ieu jelema ieu. Sacan sampean nyokot dawala dina leungeun kaula. Kerasa plak-plak kencang ketupukan kepung sambar bakal sadam keluar orang. Ngerti sampean. Nata sieun pasukan aing loba. Moal mundur ku sasiku. Moal ngecat ku satunjang beas. Bagus murid siap jawab. Kudu Ilmu sehidup manusia kecap nyata kaula. Bener sia? Dinu lega? Dak kuat. Ya. Rame jaga jadi. Kadieu sia kumis tiga lele. Naon sia batin? Anjing dia aing tiga batin di jeung gini. Bisa kebatin. Eta si dawala mau dipasirkeun dipasrahkeun ka aing. Bener. Pernah naon sia ka dawala? Buri. Heeh. Salakina. Salakina. Kemana we pake kumaha cicing lah. Heuh, aing geus diangkat derajat sia, karek ayeuna aing angkat derajat sia. Oh. Oke tuh, balas budi eta. Balas besan. Pepek kayaknya. Sing salah mata tinggalin we. Kamana sia da? Cicing le kuring, salakina. Cicing. Sia wani kai. Naon cing sieun aing. Sieun kunaon aing sia. Bener. Si kieu sia. Dor hayang nyaho. Jelema pepet-pepet dia mah bae. Mualila. Siapa? Bener. Wah. Siapa dekat deui. Dah, siap. Dicek ieu sia bakal beak napas. Hayo. Tulung. Moal tulungan sia. Tulung moal. Tulung. Sumut ka bobang kayak gitu sia. Oh, pengen para kumpul sia mah. Teterawan. Anjing euy. Refleks Gusti kumaha? Sia dicek di kotok. Kumbah anjing. Oh, mun urang mah Pas kada sumut kieu sia. Kumaha we carana teu? Si kieu sia. Oh, sayangnya.
cak leungeun nama euy. Wah. Ya anjing eta. Oke, Cang. Wah. Dibandingkeun ku buka aing dijenggut. Bari jeung dijenggut. Sok sia. Wah. Aduh si anjing aya dina sela-sela kasibukan kitu ya. Ku bisa nyempetkeun teh. Nyempetkeun eta si eta. Mawe aing mah komo jauh-jauh majikan kieu. Aduh. Kop deui. Kuat kalam panggelam lempeng. Sugan nyalahan. Sugan nekuk dan teu. Lempeng. Aduh. Pasti pinuh pengalaman. Wawasana pinuh. Di alatu. Aduh. Di alat pipirnya. Wah, juga. Ya, jikulah ini gitu. Aduh. Tadi tukang lu. Oh, bilang jadi. Bina-bina dari. Ngomong musir lagi ini. Bisa jaga. Aduh, si anjing. Eta kumino. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aing. Aduh. Ya karasa, ya. Balas dendam. Ini jadi balik dia itu. Wah. Nikmat. Di mana balik si ayeuna gitu. Jadi cobian. Bejaan lamun kayak utah bareng leuh. Ayah. Pasti mata pepes. Udah sia. Patir. Naon? Pupus. Patir. Sia. Wat. Pacelulu gitu tinggal itu. Nyari berkah tuh. Udah sia. Wah, pingsan. Pisan kan. Awak itu nyeri punya. Ku tarik. Cing orang peluru bayi. Oh, di kumaha teh. Hayang yang mau kumaha adukna deuleu. Cing sabar uruh lah kan. Si goblok nih si. Oh, itu. Si teh tak banyak deui. Ayo beres-beres udah lah gitu teh. Cing. Cing agak tepoknya. Oh, yang geprek itu. Urat arek Oh. teh. Buyar kieu. Naon? Gede bukan masih orang ajar nih. Tapi kitu unan deuleu. Astagfirullahaladzim eta ngiihan ka aing. Sempet keur pingsan kieu. Aduh, Diangkat toilet kan. kurang ajar sia. Doh. Kebeneran dulu. Naon? Jeung kupluk kene di nya teuing euy. Watir kan. Kurang Islamkeun. Nya Islam teh.
baik kan geus ngaislamkeun si Ian. Islamkeun baik. Kurang sepitan. Pada dihitan tuh. Mudah-mudahan aya geus sepitan mah daek salat. Ya, suka ada Pupurieun aing. Pupurieun aing nyepitan antara salat. Bismillah, niat sepitan. Mudah-mudahan aya kabiriungan ti Gusti Allah. Amin. Rahayu. 1 2 Islam teuing Kang. naon kababat jeung buluna deuleu. Atuh silakan deui. tuh beak Naon sia? Wah, bocor ka dieu. Ya, mah ka mana ka bener teh? kalah kabur tuh Heh? kalah kabur lompat itu lompat tuh Ya, ini dekat tempur dulu. tinggal eta Buat orang aing lu. nya ngagoleh aya naon Nah, lepas si Andre dulu. Hulu. watin Dadah teuing maneh depan. Aduh, panggedena si lele maneh teh. Halah, nah jadi bentuk bintang. Dadah teuing bawa ka aing. motor oman Kurang ajar sia. Dudun babaturan euy make jeung di tengah sagala. Sia teh amak tos seuri. Aing murah senyum. Jaga kasar ngomongna tapi habis budi sia. Wah. geus muter deui om tuh Yang irung jadi kasih si mana? Iya. naon akang Ya gitu, aing geblek murid teh. hebat akang bukan murid Nya ge aing murid hiji tapi mau. nya Dibatan segala bukan murid hiji tapi monyong. Luar biasa. Bagus murid, pertahankan. Prestasi anjeun. Guru oge kaangkat euy. nya tuh Luar biasa ngeulan ka kitu lu. hebat akang Dipeken muter duluna. nya Disipatkeun ka gadona muter ka dieu. Tahun kitu dulu. hebat Bola di itu aya musuh, disisiku ku manehna beunang kana ulanganna. nya bejana Gogok kan dieu. Kitu ta. ade Beunang gini teh. wah pasti Udah deui, ciku deui. deh Luar biasa. hebat Eta aya musuh di bongo-bongohan maksudna mah. Ieu lulu atuh asa main. kumaha tah Kitu we. Oh. Ortak gila-gila gua dulu. nya pasti Aya musuh di ka itu. nya di kumaha ade Ya sada awak aing mah. Ini bisaan juga ada kan Balikeun nya. Halus ya. bisaan Dong bujeng hingga aing mah kokot. ya naon Bulu kerek oge disada. oh manyunya itu Siapa percaya? cing cobaan atuh Dengekeun sia dengekeun. cingan Dengekeun ye. Kelek super ye. Kelek Samson, kelek Samson ye. nyawa we bodong ada tuh Lu bujeng hingga pul kelek aing mah. Ulu handap bisa disada. oh hanya cing Dengekeun. Ulu handap lagi kesrek hidup jadi kieu sada deui. lebaran atuh
Gatot Kaca. Gatot Kaca lawan aing. Hayangnya sia. Tuh. Aisyah naon kumpu. Umur pekalele saya pacan tuang. Can kausian. Hebatnya cing deui. Bewas deh, beban diri kita ini. Bewas seperti, lanjut. Dah poek, lu siang ngacelak dua. Karek sadar itu. Sarap dulu gitu. Palten. Ya naon Kang? Kurit ke gitu lu. Hebat Kang. Lu. Batok dan ngala. Papatnya itu Coba baik. kepapaannya. Wayang gigi gini rasanya teh. Wayang jelema. Yang orang. Yai. Kaulanun. Yai kan ieu. Coba baik. Saan Kang. Kita hulu-hulu udah bujur-bujur nak kene. Berapa mampat kene baik. Ketemu sila-sila baca. Ngelawan pegedena eta luar biasa pada sawahna dulu. Udah eta Hebat Kang tadi. aduh. Kesaktian. Keren kene kan rebun buta. Makan kain. Aing dipote. Aduh. Tadi proposal aing cair malah. Sia geura maneh gitu kakak kuring. Hah, da wala. Menyau usia. Aduh, tobat. Ampun. Dendawa. Sok. Aduh. Lu, kurit. Goblok. Panggil ke siapa ya? Borong di mana guru tapi guru goblok sia. Begitu guru biasa siapa gue ke cicing sia. Hebat sia aing ieu. Pasti Kang. Dek kumaha ieu lengan kuring. Deungeuh euy. Kuring omongkeun macageun kan. Wala. Sami-sami. Ya, tadi Kang. Iya. Oh, kan. Ibu cerai. Kayak guru. Padahal mah bebek cicing. Turun aing joget hadeup musuh. Bangsat hebat da walang manes di mah teu sakacap nyata. Teu sangka ilmu di mana sia? Hah? Ilmu ti abdi cicing goblok. Sopan ka guru goblok ieu. Oh, teu meunang. Nya. Ya. Maksud anjeun teh naon ka kuring teh? Hieur walahir make nyal kalak ka kuring. Ya, aing rek nyokot sia. Sia bakal dihaturkeun ka hiang tempat jajagan mata, eta pikeun. Meunang hukuman anu tangtu. Cek saha? Cek hiang pat guru. Dirinya pas lieur. Nu lieur kumaha? Dirinya nyokot kuring. Kuring distorkeun ka dirinya. Aing nyokot sia dibikeun ka batra guru. Pan batra guru dinyalin. Sia lolong maneh kapanggih ku aing moal kalangan ku naon-naon ieu teh lain temata peda kuring nyaho dawa lah mabok dah Pimpinan atau udah. pengen mencobakan cucu sih dihaka di kana mah sia apa kuring mah dadak sakala era ieu sang nawa kuling kajati pelangkasa memang laras di tempat deden merah hingga salin ini di sini terus. Goblok.
bendera hingkang saliji di sinilna rupa jantan yang pataraku yang bertipan jagat nantua lah ibaga kuning cicing tong silo dawala teu sangka maneh pisan manggihkeun diri kaula da Muhammad pada kuring mah caca neuleuh oge kejauhan geus ketemu cicing sote kuring teh aya gerakan dan ningali bela nu jadi lanceuk jeung bela nu jadi eta gunungan atuh naon maksud sampean teh nepi ka ngageuleungkeun jagat wayang-wayangan sadaya unsur ti kidul kulon wetan kaler kabehanana nepi ka ngaron tempat maneh nyaeta kayaan maneh loba munasabah di dinya kitu sote da kuring mah ngaramekeun dan ngaramekeun mah dinya sabab naon sabab kuring mah karek niat ukur rek dunggah ka sawarga teh kudu dinya boga rasa anya kasieun sieun datangan kuring bari kuring mah can ukur naon niat kuring ka itu nah maneh niat maneh rek mawa hak maneh nyata jadi kurang sawarga lain pun agar kuring mah tapi kapan negeri kaula maneh kitu eta masih dawala kuring lain maksud maneh mah apa niat maneh hayang mananakeun sawarga teh maneh terus sawarga teh lain heuh eta masih dawala da kuring mah lain kitu eta maksud ai maneh saha kuring mah dawala terus nah maneh ngomongkeun anu boga niat kitu mah dawala da kuring mah lain maksudna naon pancang aing teh saha tuh waspada sia sila maneh batara guru hemeng penggali parang ningali cahaya nu ngagepur dina awak dawala ieu ge dadak salalang ngarumbuyuk ieu batara guru aduh maha ulun manawi SMS ramah dewaji anjir aneh ieu kasih dawala nyebut bapak sedengkeun aing teh lanceuk dawala berarti aing dewana kasep ieu uwa cicing ieu iwa wandi manawi teh sale-sale sanes salira ramah dewaji nah hadinya nepi ka kitu katingali geuning anjeun teh sieun karatangan dulur sieun karatangan baraya anu temahna ngajieun sateka pola pemacarana sangkan mundurkeun niat-niat dulur jeung baraya anjeun nah anjeun nepi ka ubudnya kitu nah anjeun nepi ka disiar ngeunaan kanyaan bari jeung anu sakirana sifatna talagang sadaya-daya anu tungtungna jadi agang jeung baraya tungtungna jauh jeung dulur dina lampah anjeun teu munasabah nah teu mikir nah teu ningali kaprihatinan rakyat nah teu leuwih prioritas kana eta sedengkeun sampean sakurajat kiroka anu sadar jadi gunung pangoban sagarana panenggahan hamba-hamba rakyat moal bisa gawe soranganan tetep sabaraha unsur kahiji ti keamanan dua legislatif katilu yudikatif dua eksekutif kaopatna kalima rakyatna manual saha jeung sawajiban saha jeung tanggung jawab anu mana ngawujudna negara anu badut tibatan nurugun gopur bakal kahonta tiap-tiap negara sewang-sewa ngan cara berbeda-beda budaya sewang-sewa beres ulah dipandang semar teh salaku rahayatna tampo mah lanceukna ka hiji atuh salaku rahayatna dume eta teh sabagian rahayat anjeun rakyatnya dulur ongkoh rakyat ongkoh nah hayang kita gawe bareng eta sabab wayana gawe bareng ku hese digampangkeun ku jauh dideukeutkeun ibarat nyere sebeuketan sak kumaha imam dodong oge yakin bakal beres disapukeun nyere tapi lamun nyere geus kaluar ti simpaina sak kumaha gedena tajuk oge maka sapukeun kakak kesal manten beres balikeun deui kana pagenitan balikeun deui kana mimiti anjeun jadi naon jadi mediator pikeun rakyat pikeun amanah rakyat kaluhur diaplikasikeun dina program buktikeun mun teu kitu aing kana deui sadaya sok panjang lebarna kuring rek mantau ti kajauhan
Oreng semana oreng bawala teh geuning kaeunteupan. Ramana patra gurunya tanah Sang-Hyang Tunggal. Keluar tina ku akar panah dawala. Den nerahing kang muncul yatin ujul. Lah. Muncul yatin ujul den nerah mulut mental. Kaki waruga dawala. Panjang cerita dawala cager maneh. Uluh. Geuning ieu aya mah. Samah artna mah ya. Diterima dawala. Lah. Geuning ieu di mana urang? Kor. Di mana? Di Jure. Naon teh maksudna teh? Panjang dawala lalampahanana. Nganuhun maneh bagja geuning jadi mediatorna. Teu sangka. Batok lulu si madu dawala Gatot Kaca imbalan geuning kitu sagala rupa hal oge kudu satu padu urang sararea sasat manunggal antara urang jeung urangna lah bagiakeun kaula rek pungan kamaritis pangangan bapa maneh ngan rek rencepan sabab lamun teh raramean yakin bakal geuleuleung sajagat wayang-wayangan sayakti dawala sasalingga abdi bisa jadi patanganan ke diri anjeun. Yen anjeun teh terus madu terakhir kusuma disingkan dana wirid terakhir dewa kamanusan kabeh oge. Geus bisa ngajudi jeung nilai kana urusan anjeun. Ya. Bagja teh papadana deuleu. Geuning kitu kayaanana. Selamat nonton. Selamat ditonton sekali selamat. Punten ti akan saperang kanca. Sasulapatna patraresna. Dia lapan orang pungkas Bambang Kristik Sebaran Salih Lawang Sibataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu.